Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka-30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka-30. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Aya naon ilaing daratang ka dieu bari burit-burit, bari jeung lalengo teu barang bawada naon geuning ladok. Katampona ilaing tiluan bangun anu dinesnaker. Pok geura caritakeun naon anu rek ditepikeun ku ilaing kadewek. Ulah loba bulat belit langsung we kana inti pasungalanana to the point cenah cek jalema zaman kiwari mah. Sok nyarita. Cek Dharma Seta panona mencrong kana beungeut sirah dok jiga nu hayang neuleuman kana eusi hatena. Pugu ieu teh aya hal nu kalintang penting Aden. Ieu nyangkut kana urusan pribadi Aden jeung sakabeh kulawarga Aden. Baru sok langsung we caritakeun nyangkut ka kuring jeung keluarga kuring teh kumaha maksudna radok. Dharma Seta jadi penasaran. Jadi kieu Den, barabat we. Si Radok nyaritakeun kajadian ti mimiti kuha tempat panyicinganana nu aya di leuweung monyet kadatangan ku Wirayuda tug nepi ka tarungna. Malah dibejakeun oge sacara terus terang. Yen maranehna tiluan teh teu mampu ngayonan kana kahebatan sarta kaluhungan ilmu anu dipibanda ku Wirayuda. Pangpangna si Radok ngabejakeun ngeunaan caritaan Wirayuda anu nyebutkeun keur maluruh katurunan Kirangga Seta nyatana Dharma Seta. Tah kitu Den, rumaos pun mamang sabalad-balad oge teu mampu ngayonan eta budak ngorat teh Den.
cek si Radok mungkas caritaanana. Sajongjongan mah Darmaseta jadi ngawulang. Omongan bapana anu kamari dicaritakeun nong toreng kadenge deui anu nyebutkeun yen ceuk Kiranggaseta akina. Jalma nu ngaran Wirayuda teh bener-bener mibanda ilmu nu lain hanap-hanap ajen pangartina. Tapi kiwari pikeun Darmaseta teu ieu ngarasa seber atawa gimbir. Kasombongan nu aya dina diri Darmaseta leuwih gede batan papatah atawa pangwejang tinu jadi akina. Keun bae. Sabenerna lamun Bapak dewek teu nyarama. Ayeuna keneh oge dewek teh erek ngajorag ka tempatna eta mangluk. Eta manusia nu nelasi Wirayuda teh. Tuman lamun teu dilarangku aki dewek mah geus dijoragda. Ngan cek aki dewek ngaliwatan omongan Bapak dewek. Dewek teh cenah ulah waka ngalaukeun tindakan naon. Nepi ka engke nincak kana waktuna. Teuing naon maksud aki dewek bet nyarita kitu. Padahal najan ayeuna-ayeuna oge dewek mah sanggup siap moal mundur sasiku wal ngejat satunjang beas cek paribasana pikeun ngayonan eta mangkluk deuleu. Cek Darmaseta nyaritana bangun anu teu panuju kana putusan ti Kiranggaseta anu nyebutkeun yen manehna ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Kurang leuwihna kitu maksud caritan Kiranggaseta ka Darmaseta teh. Sajroning ngabandungan caritaan ti Darmaseta, si Radok jeung kadua baladna katempo saragep naker daria. Malah si Dosol mah katempo sirahna unggut-unggutan diselang jeung gogodeg sagarupa. Satrasna kedah kumaha tuh tilampaheun urang den. Cek si Radok menta kaputusan ti gegedugna. Kumaha naonana ari maneh Radok? Darmaseta can paham kana maksud pananya ti si Radok. Nya, maksud mamang teh ngeunaan pipetaeun keur mamang jeung ieu nu duaan ka hareupna kedah kumaha den? Si Radok nyoba ngajentrekeun. Oh eta. Nyari mamang jeung balad-balad mamang mah biasa we jiga biasana. Lain kitu maksud deh. Atuh kieu we. Keun wae keur sawatara waktu ieu mah dewek rek ngabebas tugaskeun heula ka mamang tiluan. Prak, jug. Rek naon-naon oge nu dipilampa. Artina sok wae arusaha jiga biasa. Tapi lain dumasar parentah kuring. Cindek nama los weh kumaha mamang sakarepna. Teu kudu setor-setor bebeunangan pikeun sawatara waktu ieu mah. Engke lamun kuring geus tuntas sagala urusan. Urusan jeung manusia nu ngaran si Wirayuda. Kakarak ngahiji deui jeung kuring ke mamang tiluan teh. Kitu tah, kumaha kaharti teh Radok? Cek Darmaseta ngajelaskeun ka si Radok sabatur-batur. Ayeuna mah nyebutna oge sok diselang ku mamang, kadang nyebut ngaran. Ngadengi kaputusan kitu ti Darmaseta anu tiluan pohara bungah jeung aratoheunana. Komo si Dosol mah puguh manehna geus teu lapisan ngarasa teu sumanget tina barang siar. Salila hasil babadogna terus disetorkeun ka pamingpinna. Sawatara ari manehna ukur kabagian sabagian anu leutik. Pamikiran sarupa kitu teh sabenerna sarua jeung nu aya dina jero hate si Radok jeung si Bengo. Ngan salila ieu manehna macan kungsi aya wani kedal. Nya atuh teu nanaon ari kaputusan Aden sapertos kitu mah. Ngan da ayeuna mah parantos poek den. Jadi mamang sabatur-batur ieu teh bade ngiring ngarep we di dieu sawengi mah den.
Cek si Rado ngomong nate kakapengan, aya lemes aya kasar, sakadaekna we meureun. Nyapek we atuh rek hees mah. Najan rek sabaraha bulan oge. Melangur di dieu lalaga taya nu ngeusian. Sanggeus ngarasa cukup cacaritana. Akhirna Darmaseta asup ka kamar paragi nyepena. Sawatara kitu, ari si Radok sabatur-batur mah terus we ngarobrol di patengahan. Sagala dicaritakeun, sagala dibahas. Cek paribasana ngobrol ngaler ngidul teh. Nepi ka pamustunganana, tiluanana pating goledag sare di amparan ku samak anu aya di patengahan. Harinta wanci geus ngagayuh ka janari leutik. Di luar gandeng ku sora jangkrik, kasir jeung gaang. Patema jeung sora-sora sato leuweung sejena anu sok biasa disarade wanci peuting. Di kajauhan kadenge sora ajag pating cungungung. Mungguh mata keung jeung sieun lamun seug nu ngadengena jalma borangan mah. Tapi pikeun Darmaseta jeung si Radok sabatur-batur mah geus biasa. Jongjon we talibra sare nepi ka patarik-tarik sora kerekna oge. Lilana wanci peuting teu kudu dicaritakeun dina ieu lalakon. Kocapkeun wanci isukna. Harita wanci keur mejeuna haneut moyan. Si Radok jeung baladna nu duaan geus taranginas aya di satengahing jalan, geus ninggalkeun leuweung tiis. Maranehna tiluan acan baroga tujuan rek kamana jeung rek kumaha nangtukeun lalampahanana sanggeus pisah jeung Darmaseta. Sanajan sifatna ukur sawatara waktu henteu keur salilana. Tapi maena rada bingung oge kudu kumaha. Tapi cag ayeuna urang tinggalkeun heula we lalampahan si Radok jeung nu duaan. Ting rek garawe naon sanggeusna dibebas tugaskeun. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan Wirayuda. Kocapkeun harita teh wanci pasosore. Langit cekas bengras. Mapaesan endahna alam. Mapaesan endahna alam mayapada. Di langit mega bodas pating arendat. Adu manis jeung kulauna langit anu bersih. Lamun disawang, dicipta-cipta, ditilik, disidik-sidik. Bodasna haseup ipis jeung kulauna langit teh bet tebina jeung bodasna budah katut bulauna cai laut. Mungguh moal aya babandinganana ciciptaan nu maha kawasa nu sakitu indahna. Manuk recet di sarada, soang, reang, pating nyaroak. Manuk pating araclok, pating kaleper. Dina luhur dahan tangka nu aya di tukangan imah mangdira. Sedangkan ari sora soang haban disesada tapi soang nama jauh teuing di mana. Sora tongeret reang ngear disada patarik-tarik. Sakapeung kadenge aya sora embe pating berele di palebah tungtung lembur. Dina kayan keur kitu Mangdira jeung Wirayuda katempo keur garnuman catur ditepas hareupeun imahna. Bari nyanggigirkeun cikopi panas keneh dina bekong. Kaambe menis sengit melenghir. Jigana geus cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Pasualan baheula anu cantung tas ayeuna bakal kajadian deui. Perkara baneng ceweng bihari bakal kapanggih deui kiwari.
tapi beda wujud anu ngajalankeunana ayeuna mah. Kirangga seta geus ngawaris naon rupa lampa jahat, geus ngawariskeun naon rupa lampa jahatna kanu jadi incuna nu neulah Darma Seta. Sedengkeun Eyang Kuncung sagala ilmu pangawarona meh hampir tamplok kabeh ka maneh jalu salaku tutuluy turunan. Cek Mang Dira nyeritana dari anaker bakatingku daria jeung bener-benerna nepi ka teu kaharti sacara salancar ku Wirayuda oge. Nyapa ras kumaha atuh pipataeun uing ka hareupna Pak? Cek Wirayuda langsung we tumanya kana intina. Nyawayahna da geus kawajiban maneh jalu salaku panerus cita-cita jeung tujuan hirupna Eyang Kuncung anu cantung tas. Nyatana numpes naon rupa kajahatan sarta kadoliman anu dilampahkeun ku Kirangga Seta tug ayeuna diteruskeun ku katurunanana. Eta geus jadi pancen jeung garis hirup maneh Wira. Lian ti kitu da memang sakuduna kitu pancen hirup di alam dunia mah. Nyaeta nu disebut amal ma'ruf nahi mungkar teh. Kacindekanana mah maneh ku bapa ayeuna didoakeun pisan. Prak geratung taskeun pasuhalan Eyang Kuncung jeung Kirangga Seta anu acan rengse ti baheula. Cek Mang Dira deui nandaskeun. Nya Insyaallah Pak. Uing menta pangduna we ti bapa. Oge engke ka emak. Isukan uing rek ngajalankeun ieu pancen ti Eyang. Doakeun uing Pak cing aya dina kaunggulan dina ngajalankeunana. Sangkan sagancangna bisa mulang deui ka ieu lembur, kumpul ngariung mumpulung jeung bapa katut emah. Wirayuda akhirna sakalian amitan yen timiti poe isu manehna rek luntat ti lembur rek ngajalankeun parentah nohonan pancen teh Eyang Kuncung. Gancangna ieu carita kocapkeun dina waktu isukna. Rabun-rabun keneh Wirayuda geus miang ti imahna. Sanggeusna amitan jeung menta restu kanu jadi indung bapana. Harita Wirayuda geus aya di satengahing lalampahan. Lumayan jauh tempat anu dijujugna teh nyaeta leuweung tiis tempat cicingna Darma Seta teh. Lalampahan ti lemburna ka eta leuweung moal cukup ku waktu sapoe. Anu hartina manehna daek teu daek bakal ngaliwatan waktu peuting. Sedengkeun ari kayaan poek mah Wirayuda kapaksa kudu reureuh heula da teu pihadeun lumampah dina kayaan waktu geus peuting. Kocapkeun harita Wirayuda keur diuk dina bangku hiji warung nu aya di hiji lembur anu kaparangan kaliwatan ku manehna. Sanggeusna tadi hampir sapoe jeput manehna lumampah pikeun ngajugjug ka tempat tujuanana nyaeta leuweung tiis teh. Eta lembur ayana padeukeut jeung pasawahan jeung pakabonan. Di dinya ukur aya manehna sorangan keur ngareureuhkeun kacape bari ngeusian beuteung ku dahareun nu saya aya di eta lembur. Da kabeneran di warung eta mah teu dagang sangu, da memang lain warung sangu. Ukur warung leuletikan anu ukur nyadiakeun dahareun gurang goreng sabangsaning bala-bala, gemblong, combro jeung anu lain-lainna. Dupi ieu lembur teh, lembur naon katelahna ceuk? Meni asa tariseun kieu geuningan. Cek Wirayuda tumanya kanu boga warung anu mangrupakeun saurang awewe kira-kira umuran 30 tahunan. Ieu lembur teh lembur patrol Ujang. Dupi Ujang tos di mana atanapi bade ka mana ieu teh?
nyatos ngarampi we di imahna masing-masing. Urang dia mah wanci kieu teh pan sadap di oge bade sareupna teh jang. Cek si Ece Warung bari neuteup ka Wirayuda. Oh gitu. Mohonnya geuningan tereh burit ieu teh. Duh teu karaos. Manawi abdi mah siang keneh ieu teh. Janten ieu lembur teh lembur patrol namina ce. Abdi mah ieu teh bade nyaba ka lembur babakan sagu. Mungrupina moal tiasa diteraskeun ayeuna ka dituna. Margi ieu wanci ka bujeng poek. Walon Wirayuda ngabohong. Untungna manehna asa kungsi ngadenge yen di wewengkon eta hiji lembur anu katelah babakan sagu. Ukur karek ngadenge kitu oge dan nincakna mah can pernah. Oh, nah bade naon kitu ka babakan sagu Ujang teh? Atuh lumayan tebih keneh babakan sagu ti dieu mah. Ari Ujang, ti mana teh kawitna Jang? Abdi mah ti lembur nu tebih ceuk ti wewengkon Kaler. Ah, moal terang dan ajan diwartoskeun nami lemburna oge ceuk. Nyakeun bae atuh. Kumaha Ujang we bade diwartoskeun ka Ece mangga bade moal oge teh sawios-wios. Teras ari Ujang bade ngararab di mana atuh ari kapentingan di jalan mah Jang? Cek si Ece Warung penasaran. Ah, abdi mah bade mondok di Tajuk we. Palih mana kinten-kintenna di palidin aya Tajuk ceuk. Nya sae atuh. Upami Ece sanes randa mah mondok we di bumi Ece sakalian. Tapi kumargi Ece naranda pilih picarioseun batur pangpang nama. Heuheuy. Jadi wayahna moal diampihan nya Jang. Cek si Ece ditungtungan ku nya kekek seuri. Panonna kekereuceuman jiga anu ka pareungpeunan. Ah, si Ece maritaeun teh. Di mana di mana ieu Tajuk je? Wirayuda malikan deui tumanya. Ae nya. Itu di beh Kaler Tajuk mah. Nu deukeut ka Balong Mang Sakim. Sok we lempeng we ti dieu mah. Kahalangan ku imah 2 suhunan jiga nama Jang. Cek si Ece Warung bari nunjuk ka tempat anu dimaksud. Nyatana musola atawa Tajuk nu aya di eta lembur. Mohon atuh ceuk. Kumargi sakadap di oge magrib ieu teh. Sakantenan abdi bade ngantosan waktos magrib. Abdi ayeuna bade ka musola we. Sabaraeun ceuk. Gemblong 2, goreng ulen hiji, sareng eta we tah anu gegeran dilan hideung. Naon eta teh namina Bu? Ceuk. Eta anu gegeran dilan hideung teh rada panjang. Si Ujang mah make jeung anu gegeran dilan sagala bage nyel nu kitu teh Jang. Tas sadayana janten 5 laweun Jang. Geus puguh kitu mah genjreng we. Wirayuda mikeun duit receh salawean 5 siki. Saterusna manehna ngaleos di warung. Kebat muru ka Tajuk. Nu pernahna aya di Kalereun eta warung. Barang srog ka hareupeun Tajuk. Kasampak di dinya geus aya sabara urang jalma anu rek sarolat magrib. Wirayuda manggut ka salah saurang lalaki tengah tuh bari pok nyarita di barung jeung rengku. Punten Mang, bade ngiring netepan di dieu ye, wios teu Mang? Cek Wirayuda. Same ngajawab, si Mamang nu tanya teh kalah mencerong kana beungeut Wirayuda. Ngarasa anyar pinanggih meureun, tapi antuk nama pok nembalan. Nya mangga Jang mangga. Sakadap deui waktos magrib mah. Ceng. Takol bedug ceng euy. Geus meujeunna manjing waktu magrib ye. Keun si Duloh nu ada nama sok ceng takol. Cek eta kolot paparentah ka saurang budak ngora anu sapantaran jeung Wirayuda. Siap, mangga Pak. Tembal si Aceng haget naker. Manehna dititah nakol bedug teh. Da memang karesepna meureun. Tekung silila torok tok tok tur 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 tok tok tur tur tur.
kadenge suara bedug ditakol meunina roktok disusul ku suara nu adan ti jero tajuk. Sanggeusna rengseng ngajalankeun salat sunnah qobliyah terus we ngalaksanakeun salat fardu di imaman ku kolot anu tengah tuwuh tadi. Rengseng ngalaksanakeun salat diteruskeun ku wiridan. Akhirna tuluy we sasalaman bari maca sholawat. Saterusna saurang-saurang jerat-jerut tarurun ninggalkeun tajuk marulang ka imana sewang-sewang. Tungtungna nu nyaesa tinggal duaan di jero tajuk deh nyaeta Wirayuda jeung kolot anu tadi jadi imam. Harita Wirayuda nyarande kana tihang. Dageus beres wiridan jeung salat sunah nama. Keur kitu pok si imam atawa kolot anu tengah tuwuh teh tumanya. Bari anggar teu ingkah ti pangimbaran ngan jadi malik ka tukang yang hareup ka Wirayuda ayeuna mah. Keke dupi ujang teh nu ti mana teh jiga-jiga lain urang deukeut geuning jang, cek imam bari netep kana beungeut Wirayuda bangun anu nyidik-nyidik. Abdi mah ti lembur tebih mang kalaresan ieu teh nuju aya di sajeroning lalampahan mung kawangian di dieu poekeun di jalan. Upami kawidian mah sakantanan we abdi bade ngiring ngararab di dieu di tajuk, cek Wirayuda nerangkeun. Oh jadi ujang teh lembur tebihnya nah bade ka mana kitu tujuanana. Terus ari lembur tebih teh ti mana maksud tebih teh jang, cek eta kolot jika nu hayang apal kana pamaksudan Wirayuda. Wirayuda sakadapan mah kalah ngahuleng ditanya kitu ku eta kolot teh. Satadina mah moal terus terang ngabejakeun maksud kalawan tujuan nu sabenerna. Tapi sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Asa dosa lamun ngabohong ka eta kolot. Nya antuk nama Wirayuda ngajawab satarabasna, tapi saperluna teu sacara gemet. Ari pamaksadan mah abdi teh bade kaleuweung tiis Kang. Upami lembur abdi mati lembur Cisangkan kitu ta Kang. Kela rek kaleuweung tiis didengian teh na teu salah jang. Leuweung tiis mah da lain lembur atuh. Tapi cek beja mah eta leuweung teh sok biasa dipake panyumputan para garong jeung begal. Nyarek naon ujang los-losan kadinya, cek eta kolot anu satadina nanya lembur ayeuna jadi kapapanjangan. Anu satadina embung kapapanjangan rangkeun eta kolot kalah tumanya deui. Katempo paroman beungeutna bangun anu kaget jeung ruas nalika ngadenge tujuan Wirayuda ka leuweung tiis. Da sanes ka leuweung tiis kapileuweunganana maksud abdi mah. Nya maksud deh tujuan abdi teh sanes ka leuweung tiisna tapi bade kalembur nu caket ka leuweung tiis kitu tah Kang. Duka naon nami lemburna mah pugu abdi oge hilap deui ieu teh, cek Wirayuda. Akhirna maka paksa we ngabohong sabab da asa tepi hadeun ari kudu nerangkeun nu sajalantrahna mah. Oh sugan teh rek ngaksruk ka jero leuweungna. Nya wa oge apal di sakiduleun leuweung tiis teh memang aya lembur. Sarua wa oge poho deui ngaran lemburna mah jang. Pokona ujang terek ka lembur eta meureunnya. Antukna eta kolot teh teu kapapanjangan tumanya deui ngeunaan pamaksudan Wirayuda anu leuwih jauh. Nyawa abdi bade ngiring mondok we di tajuk kumaha wios teh wah. Wirayuda malikan deui pananyana sabab can aya jawaban ti tadi mula. Ulah sare di dieu jang tiris.
coba loba remetu tuh bilikna geus barolong mending di ditu di maua rek ngadon mondok mah lalaga di maua oge kabeneran di eueuh sasaha apanan ua mah geus teu boga pamajikan geus aya kan 5 tahun nama anak KB geus ngarumah tangga jaba jarauh di ngumbarana oge geus we di maua sarena mangga tua ngan tapi ulah wa ka ayeuna ka dituna kunaon wah bade irah kitu wah nya isukan we ka dituna kunaon waktuna beak olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah anjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.